Asah lah. Asah ye lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras, Mang. Alhamdulillah Kang. Saurna akang gaduh tales. Aduh tuh di pali ditu. Oh. Oh sabaraha iya. Ribu kamu mana? Oh lumayan ya 10.000 mah Kang. Oh, berarti ical iya kiloan teh iya. Tah gemlangan ya di sana. Oh, ada abdi mah biasanya pasok di kilo. Nyai sekilo ada 40.000. Sok temu lah kan itu antum seberapa tuh Kang. Ya mangga ketika orang ical jual beli pejeng saya buktasanya. Cek paripasna mah ulah ical muning di jero cai lah. Heeh. Tah kitu. Mangga ari biasa mah kali itu. Wios. Wah itu tuh olahraga ada di Bandung aja capek lah. Iya bae. Mau kiripikeun. Mohon. Ya atuh. Ya, mata gelas juga. Mana. Saya dia mah doh, Yona. Darahna masih kena iya doh. Dar kena mohon. Dia tuh bari sareng. Nah, mohon. Ya teh paling sebenarnya. Mau teh kene ka ditu na? Oh, mohon. Punten ngeri ngalangkung. Lu beli itu sanes kan? Oh. Ayo, gitu ya. Oh, dia. Jangan coba ya. Ya, ngopi. Nembat halus ka kanap. Kang. Ya emang kali masih rokok dah. Sekarang berang kali. Jang. Pemasakan rokok, Jang. Dia cakat ke warung. Oh, masarnya. Hilap tuh, akang temas rokok namanya. Duh, jalan lagi mendekat ke Mojodon kayaknya. Mudun. Dah di Bandung mah saya Kang jalan teh. Atuh berah ka jalan seperti dah iya. Rata di Bandung. Abang atuh kali mah ke Bandung. Among kunaon Kang mapah meureun teh. Naik elep we nu ti Lebak pan Jalan Ageng. Oh nya. Oke, turun di ieu Cileunyi Tiasa. Pada asup kali itu ada mah di Ciroyom. Oh Ciroyom. Mohon. Eta meureun Kang nya ieu ngadamelan keripik naon teh teuing. Keripik talus sabeuna ari akang mah kanggo dicaleun deui jadi akang ngaduh toko eta engke ku ieu diatakan deui ku sales. Di akang mah kudu ngadamelan hungkul. Tah gitu. Mohon. Usahana mah duh. Belajar we Kang dari tacan sukses ari mari eta mah mantap belajar ya mugi-mugi we kawasa benernya dijabul ka ijabah usaha urang Da sae Kang itu talusna mah gede euy. di Bandung yuk Bandung mau aja ya ini bawa rasanya ini tetap kumplang ya Ada 3 jebur ah. Ada dah ini Beda ya orang Bandung diajak asukan jangan-jangan dia dong.
jarang iya dia mah Kang jarang olahraga. Baru gue di Bandung teh. Harian dia. Kalau tapi aya ka ditu ada mah kalau nasi kota. Sedikit kita. Oh, mana? Iya kebona Kang. Nya Halangan hutang ka sampul Kang teh. iya sasawiyo saka sampul mesti mah saleusna. Untuk dia teh mah kabekok Kang teh. Iya. Ya, apa teh anu. Cing ngemut bedogna Kang. Sok wae lah di Ya. di abi mah. Terang itu udah jang kripikeun apa. Tumuhun adina beutina mah arageung lah. Itu kue hayam. Oh nyari mau pulen mah kedah nama ngangge ti doma Kang. Jadi kanu taleusna teh di sepante pulen. Jadi aya aroma sengitan lah kan ada yang ngangge perut kelapa tah jadi muruh moy. Taleus kieu mah saya ada mah warna Teh aya sengitan teh sengitan edongan. san sih ada ujang masa kalau nyeng wae eten teh. Ari abdi mah da sok meseran teh. Nu pulen wae kira-kira seputar gebok cowok mah tadi peser kenaon atuh pernah angkat teh. Pelanggan teh mal meser deui ka abdi. Teh ari ieu kumaha Kang Kang itu? Iya. Ya kemarin malah ada mah di peset tos buktos soalna anu alit anu ageng jadi ka abdi dirugel kan. Tah upami ieu di ala-ala bukti emang enggak kali di peset. Seueur kana eta kebetulanna. Lumayan. Teu punten teh. Terus di kotoran cara ya. Kan